Malahan aya paribasa kieu, ulah daek meuli terima loba cucukan, ulah daek kawin ka santri mah loba bodokan, santri mah loba bodokan. Aya di dia numpuk gaya. Aya, amin. So we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Amin. Secondly, may peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from the Jahiliyah era to the Islamiyah era, namely Islamic religion that we love. Yes. You understand? Ngerti ente? Yes. Santriin ngerti ente? Yes. Ece ngerti ente? Telila deui si Ece. Anambura Kang ieu teh rada geumpeur, ieu santi kararase. Marake seragam saware. Belah ditu kunaon teu make seragam teu meuli. Ari nu make seragam geus eta ca lunas ca. Ari istri mah geus lunas. Eleh ku istri. Istri ge menang anyuk. Ya santri pamagat manikara rasep ngan kade, santri istri ulah katipu. Kasep-kasep oge angger beheungna mah hareuras. Ngahurik deui. Hadirin kiram wal muhtaram, para alimin ulama, para ajengan, guru-guru urang sadayana, khususna anu kusim abdi dipika hormat, keluarga besar Pondok Pesantren Al Istiqomah, urang doakeun mudah-mudahan masing sareha, masing diparanjangkeun yuswana, masing dijembarkeun milik rizkina, masing dimanfaatkeun ilmuna. Ya Allah ya Rabbal. Nukusim abdi dipika hormat santriat Pondok Pesantren Al Istiqomah Sinarang anu sanesna. Urang doakeun mudah-mudahan para santri masing sarehat. Santri istri kade abdi berpesan ka santri istri tekenging mudah terbuai oleh janji santri putra. Dangukeun baik-baik. Yang ngasih coklat akan kalah dengan yang ngasih seperangkat alat sholat. Setuju? Yang bilang I love you akan kalah dengan yang bilang qabiltu. Setuju? Soklah santri tongan saukur janji ari resep mah datangan ka imahna siap? Siap? Kade santri namun dek neangan calon istri kudu neangan calon istri anu siga bidan. Kenapa? Bidan mah pasien oge dijaga apalagi kamu. Ya ari resep nang ngaji jeung budak santri teh. Da tingali si Ece mah eueuh nu nyora. Kamu belah ditu mah Ece poe. Biasana Ece anu cicing dina poe mah naon? Ari jelema mah resep cicing dino caang tah belah dia. Tuh di madrasah karasep ku lampu. Ari jurig mah resep cicingna dino poe. Tuh itu tuh loba cicing dino poe. Berarti eta teh nyumput. Maknya jurig ditariung. Kusim abdi dipika hormat ibu-ibu, bapak-bapak anu nampak hadir dina ieu tempat. Sadayana jamaah anu nampak hadir. Urang munajat ka Allah mudah-mudahan riungan urang sadayana masing janten kiparat kana dihampura dosa perdosaan urang sadayana.
cing akur atuh teh. Lamun diibaratkeun mah mubalik teh siga dalang. Ari dalang sok kumaha? Ngatur wayang. Berarti kudu akur jeung dalang teh. Kupingkeun ce kudu sarua amina. Mudah-mudahan dulu riungan orang sadayana masing janten kiparat kana dosa perdosaan orang sadayana. Lain kitu teh. Ya dangukeun. Amin. Kartos da. Sakali deui. Cek sakali deui cek. Terus si Ece itu mah teu nyora. Ece kade 2 minggu deui diumumkeun di masjid. Proyek. Sakali deui mudah-mudahan riungan ieu masing janten wasilah masing janten kiparat urang sadayana dihampura dosana ku Allah. Aja hampura ieu mah lain maksud ngaheureuykeun abdi mah ieu teh saking sumangetna ngaos di payunan santri. Da santri mah tadi oge kompak alhamdulillah abdi mah bangga Bu di Al Istiqomah masih kene seueur santrina. Walaupun Kang di zaman ayeuna mah teu saketik jelema anu alimeun cicing di pasantren teh. Leres teu? Hebat ieu para santri calon alimil ulama. Ieu calon mubaligoh ieu. Ieu istri calon penyemangat agama. Amin. Sabab naon ce zaman ayeuna mah santri dipandang sebelah mata. Duduh teuing. Betul henteu? Betul. Santri dipandang sebelah Mata. Da ibu boga budak opat dibikeun teh ka PNS, ka TNI, ka Polri. Majarkeun teh ulah daek ka santri da santri mah. Dos. Malahan aya paribasa kieu ulah daek meuli terima loba cucukan ulah daek kawin ka santri mah loba bodokan santri mah loba bodokan. Aya di dia nu bodoh gaya Aya wae si uday. tong disebatkeun atuh namina aib eta. Disensor. Ece geus teu aneh zaman ayeuna mah santri barudug geus teu an. Malahan mah aya paribasa ce aya dialog antara kiai jeung kumaha. Aya komunikasi antara kiai jeung tumila. Cek kiai kieu man kasaha? Santri. Kuman atau pan teu ngabahas kuman. Sakali deui man cek saha? Cek kumila. Cek kiai. Bikeun mikna. Cek kiai man satetong sok ngadaharan daging santri. Tumila sate tong sok ngahakan daging santri mah ahli ibadah rajin ngaji sok ngadoa calon alimil ulam warisan para nabi. Cek kiai kumaha tuh lamun dek ngahakan daging mah daging koruptor anu sok ngahakan uang rakyat eta anu hakan daging nama ulah daging santri karunya. Ieu mah santri keur ngaji balagan. Karek nepi ka paslon gugutrut kana sirah, gugutrut kana tongong, gugutrut kana pengpelangan. Gugutrut ka si Ujang. Lalaki tah.
Cek kiai kuman tuh rek ngahakan mah daging koruptor anu sok ngahakan duit rakyat ulah santri. Cek kuman kiai pan koruptor mah meureun sok ngahakan duit rakyat teh haram, berarti dagingna oge har. Lamun kuring ngahakan daging koruptor atuh meureunan kuring asup ka neraka ngilujeng koruptor. Jadi mending keneh ka santri mah budug oge barokah dunia akhirat. Amin. Katakan kade santri lamun budug entong sedih eta teh kuman hayang milu ka surga. Karena enggak teh santri nikah teh kudu ka santri. Kenapa santri? Santri mah masyarakat oge diajak ka surga apalagi kamu. Setuju henteu? Setuju. Hidup santri. Hidup. Hidup santri. Hidup. Hidup budug. Hidup. Budug mah budug atuh ah. Hidup budug. Kieu resepna ngaji jeung santri teh cek. Aya di dia nu budug aya. Seueur. Seueur pangrosana si Uday. Dangukeun santri kudu bangga jadi santri teh. Kudu bangga. Senang hidup jadi santri mah bunga. Sok sanajan santri mau lauk ti balong anu babah. Kita Kunaon rame siga osok ieu mah. Muslim. Dengekeun santri sok sanajan santri mau lauk ti balong babah. Sok sanajan santri mau buah ti kebon babah. Mok jeruk. Sok sanajan santri mau jeruk nu aa. Sok sanajan santri mau endog hayam nu aa. Nok entok. Tuh geningan aya euceun. Sok sanajan santri mau anu ajenganna teu pernah aya ajengan nu lapor ka polisi. Sugan aya polisi tangkap santri abdi kunaon kitu ajengan eta mau lauk nu babah. Aya henteu? Kitu. Malihan mah Gusti sepuh urang sadayana guru urang sadayana unggal wengi ngadoa ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb, ieu santri abdi rek nu kedul rek nu getol rek nu sok ngaji nu tara ngaji, mugi Gusti maparinan akhlak anu mulia. Amin. Mugi Gusti maparinan ilmu anu bermanfaat. Amin. Eta barokahna jadi santri mah. Sok daerah mah. Alhamdulillah. Hidup santri. Hidup. Kancing semangat ngaji. Urang doakeun ieu santri mudah-mudahan masing ari istiqomah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Tuluikeun. Amin. Masih kuat. Masih. Ieu teh rek make bahasa Sunda, Indonesia atau napi Inggris. Terangkeun. Sunda, Indonesia atau napi Inggris. Hanya kalau ngomong Inggris. kan baik walaupun nais orang babakan tapi dititah ngomong bahasa Inggris insya Allah siap tong sanajan bahasa na kunci oge boga kunci naon Inggris siap bahasa Inggris siap orang bismillahirrahmanirrahim. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Dangukeun lain seuri. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah. Indomie Sarimi. Yes. Jok. Ini sedap. Kita ngerti henteu? Kita ngerti henteu, Cak? Area kene eueuh eta teh. Santai ngerti henteu? Sok ayeuna mah bener dangukeun. Siap ngadangukeun? Kieu. Siap Kang? Siap Santi?
First of all, let's pray and thanks unto our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving me time, some praises and blessings. Amin. So we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Amin. Secondly, may peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from the Jahiliyah era to the Islamiyah era, namely Islamic religion that we love. Yes. Yes, 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 yes. You understand? Ngerti ente, Yes. santriin ngerti ente, Yes. Ece ngerti ente. Telila deui si Ece. Ngerti ente. Mata kantong sok kahayangan bahasa Inggris teu ngerti mah teh. Mending kene bahasa Sunda. Da. Bahasa Sunda mah bahasa yang penuh etik. Da. Rupi-rupi bahasa Sunda mah. Lamun teteh angkat ke Jakarta makan tetap mak. Ibu makan, si bapak mang muslih, ucing oge. Jadi mang muslih teh sarua jeung ucing. Enggak. Tampan orang. Ada keke bau kelek. Kartos henteu. Adi dina bahasa Sunda mah kasahanda penjang geradah, kasapantaran gera kasaluhureun gera tu. Beda henteu? Beda bahasa Sunda mah. Ayeuna dina Indonesia mati tetap mati. Ibu mati, si bapak Mati. santriin, santriat Mati. mati tetap mati. Coba dina bahasa Sunda beda. Ibu naon? Paeh. Maot. Ibu Maut. si bapak Maut. ajengan. Ngantunkeun. Kada bisa aya ajengan maot teh. Ajengan mah pupus. Sakali deui ibu si bapak Maut. ajengan Pupus. koruptor. Modar. Halus. Modar sia. Koruptor, Modar. maling. Modar. Jadi mending kene bahasa Sunda. Sebab bahasa Sunda mah bahasa yang penuh etik, penuh tata kram. Siap-siap bahasa Sunda siap. Acara wengi urang ayeuna teh nyaeta haul malam kasabaraha? Kedua. Malam kedua. Ieu haul unggal tahun selalu diperingati ku urang sadayana, ku keluarga besar Pondok Pesantren Al-Isti, bahkan ku sadayana masyarakat. Kunaon unggal tahun osok diayakeun wae haul, osok aya memperingati haul. Sabab lamun teu aya haul, lamun teu aya memperingati, urang bisi poho anak incu apa teh bisi poho. Jadi kudu haul. Lamun geus poho kaituna bakal teu nyah. Mun geus teu nyaho bakal katip. Aya panggung acara muludan pan lamun teu nyaho mah ieu acara naon kudu dibobodog. Ieu mah haul cenah padahal mah muludan. Berarti kudunya bisik katip. Sabab zaman ayeuna mah loba anu sarua warna beda rasa. Sarua warna beda. Contohna dodol jeung tai ucing. Ceu dodol jeung eta aya nu nyora di mana eta teh? Dan nu katingali teh ududna we beureum teh. Loba anu sarua warna beda rasa, contohna dodol jeung tai ucing. Jawab ku sarerea. Dodol hideung tai ucing hidup.
Dodol amis tai ucing. Amis. Astagfirullahaladzim. Hampura teh abdi saumur-umur geus 17 tahun can pernah nyobaan tai ucing. Cek si teteh bieu tai ucing rasana hasyem. Pantamaman sehari-harina tah. Ya teteh santri sabara kali sadinten sawengi nuang tai ucing. Dijikeun jeung seblak. Abi mah ngomong diletak hungkul kamari teh. Pandang wala. Matakan tiap tahun kudu aya supaya orang teh terang. Walaupun ayeuna keur usum corona. Leres henteu? Aya di dieu aya corona. Aya. Aya corona henteu? Aya. Aya ece bahkan ieu ge nu tos terpapar virus corona loba ngan urang teu ngarasa. Nya. Leres henteu? Emangan naon cenah neng nais corona teh? Kieu cek abdi mah. Naon? Lain eta mah cek mang santri. Ulin karana Bawa osok eta mah. sakali. Urang doa kencing jodoh. Naon sih corona teh? Ieu corona teh mangrupikeun panyakit anu berbahaya. Corona cek abdi mah kieu. Mencan. Arane zaman ayeuna loba penyakit anu bahaya jeung deui hese ubarna iwal ku iman serta ku takwa bahaya lamun kagena ku eta hirup di dunia moal bahagia. Corona 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 Jero calana. tong ngaruksak eta. Beda kieu cek abdi. Corona 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 koretna kabina-bina. Nu kitu kuduna kudu dikarantina. Asik. Gawena menta ka mana-mana. Tedaek merek kasasaha. Aya di dieu nu kitu aya. Aya. Kunaon atuh teu ngarasakeun virus corona. Tah si Hasan. Kade ceuk koret kabina-bina teh berbahaya. Tara daek merek saha gawena menta ka mana? Aya nu sok kitu. Aya. Nu belah mana diukna? Ieu tah si Hapin, si Pawaj. Ya Allah. Kade umat baginda Rasul mah ulah koret, ulah koy. Dengikeun Pawaj. Oh. Ulu asin di lumarian. Halawa sok disumputkeun. Aya nu sok kitu. Aya. Kopi ka hasem eta na jero lomari aya. Aya. Nu make kopiah kumaha?